Sampurasun. Rampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benak deui sareng simkuring di Ngabacot Channel. Kaleresan ka linggihanku kasepuhan di saha teh namina teh? Di Tanjung Sari, Kijaya Wartika. Oh, Kijaya Wartika anu tos teu birek deui kitu nya. Nah, hilap deui. Alhamdulillahnya ayeuna penak deui atuh dieu kumaha? Mujuh Kumaha ai ngonten ka ditu ka dieu teh kumaha caritana? caritana teh. Bet bisa dugi ka dieu gitu. Tibatan ngalamun ngabang berangkeun da di bumi. Mana sok mereka bingung. Aki tadi mapai di jalan Cuguruwi. Cing jalan teh ka mana? Di papai ka Tongo. Ari gubrak teh nah di aya tempat wisata. Oh, Ka Batu wisata Kuda. mana? Batu Kuda Cikoneng. Udah Cikoneng. Cikoneng. Kumaha gitu menak naon aya nu Waduh, ramai di Geuning ngaresep. Eta pemandanganna. Wah, ieu kebon pinus. Kebon pinus pasti ka Togo mah soal kebon pinus. Kumaha penak daging naon tah? Ieu dina teh Iya, kemudian iya. abah teh lapar. Berat mana ieu warung. Ari abah panesep kanu gembok Vespa mah. Aduh, aya isu gembok Vespa, dina geus aki-aki da resep kanu gembok Vespa mah. Aduh, pingaresep dina teh dina pelangna teh. Aya liwat primadona dan ngotek kesan ngotek. Kajaba aya lontongna. Waduh, eta. Lontong teh lain uras teh apa? Nya uras tolong. Oh, Lontong gitu. Waduh, resep apa kanu lotek? Aya lotek atap tadi teh. Lotek naon mina? Primadona, liwat primadona, sama lotek primadona. Atuh meureun jigana enak. Wah, lain enak tuh. Tadi makal. Dua, tadi teh sapinju kalian di piring mah di dieu. Atuh cobian atuh bah. Weh, cobaan tuh. Raos Coba teh. wah cobaan heula tong waka eta. Abah teh resep abah mah. Bakan dukung matnos. Ari ieu naon? Ieu mah kalau habis spesial. Nya spesial da urang duaan. Ngan bejana dia tuh aya si Boneng. Bintang Si Boneng mah da. artis apa Si Boneng mah sok sagala hayang wae. Tong tong dibere. Urang beakeun Cing urang cobian bah. Duh, pemirsa, ieu kadokapan ti akinya tuh aya oleh-olehna tah, lotek primadona, warung Batu Kuda pariwisata saurna. Ulah pajar cenah urang cobian heula ieu nya. Lotek primadona teh rasana sakumaha ieu tuh. Maknyos kabar nyebut maknyos wae. tinggal sedih deui. Oh, cika urang cobian. Bah. Mantap kok, Bah. Apalagi kalau misalnya dituangnya tengah dinten ya, Bah. Jeung sangu poe ningan, sangu poe. Ribet tata dita abah teh poho aya silap. Naon teh? Gepukna, Gepuk. nya jeung urasna dacan asap, liwatan dacan asap. Gara-gara teh ieu teh jeung uras, Bah. Kapas abah teh mau ieu tah. Bala-bala, jeung goreng tempe. Cik cobian tuh bala-bala di itu sampai di primadona kene apa? Woi, guys. Woi. Mitra Ngabacot Channel, woi. Mantap panos. Aduh, obat. Nya. Woi. Pokona mah mantap. Buru beakeun bisi datang Boneng. Beakeun. Dapatnya Beakeun. Mesti Boneng sok ieu. Bener, enak. Oles raos. Aduh. Jangan lupa ya. Dongkap kah? Kalau tek primadona pokoknya rasanya enjoy. Mantap. Kada hilang. Ada duanya. Pokoknya mah lamun teu dongkap ka lotek primadona, kalau udah sumpun bah, kita mah sok sulametan. Ciban ah. Nah, datang hayo. Alah, dia mau macet, gitu aduh. Nah, jeung macet Aduh. Tapi yang ngomong-ngomong asa seungit naon euy. Tuh. Amu nawan Ya ya mah kanan dia mah. Tuh, kebeana eta ceplaknya. Wah, ini mah nu dirahasiakeun jiga mah euy. Nang hareunnya. Ieu lapar atuh ki kudu karunya. Lain teu beda-beda urang moal teh tong. Yuk tong beda-beda urang aki tadi di ieu hotel primadona aya Batu Kuda. Eta geuning ngomong-ngomong lotek dahareun pasti mah Wah, tugasna euy Boneng. Beak, iya beak, lotek oge. Cik ngeunah henteu. Bener hayang lapar. Hayang bener. Oh, Iya, ayeuna karunya ieu Bah. Heula bala-bala heula. Lotek mah bakal dibikeun, Bah. Lotek mah saturna sok hayang wae. Jeung gade ulah dibejakeun alamat, Bah.
Ayo beunang geuning euy. Tah, Bising sakieu lah. Jangan sakieu lah. Tukut Berewe urut apa? Mung urut mah nyari ka dahar piring da itu da lumping. ngeunah, urut Cobaan, oge. cobaan. Lancar, cobaan heula. Cobaan heula atuh maka. Cobaan heula. Cobaan. Cobaan heula. Dak ngan ka lapar. Karena masa pada ngaca ya teh mah. Tujuh Cobaan heula. Aduh kayak ieu Cuma ngomong rasana. teh di mana ieu nah kieu Ieu teh di lotek primadona nu aya di Batu Kuda. Jadi di tongos teh aya lotek. Aya lotek di tempat wisata Batu Kuda. Ya mah kudu di ini tan, ieu mah urang ngajak barudak. Ku perpisan tukang ulin teh. Aduh kakaranya ho ki. Lotek naon ngaranna ieu? Lotek primadona sareng liwat. Aduh, segala aya. Coba gampang. Coba. Ayo nah. Anyar. Ke gampang. Urut di mana? Pamali atuh mah nya. Aya nu anyar. Ieu kuring ge katan beata. Pokona mah Tah, di cagean karunya ka maneh Cing nyolakan. Aduh, lapar lumpat. Wah bener. Aduh, Tah, bala-balana sekalian bombona pas. Bombona. Bumbuna. Aduh, ngunah ieu mah nya. Ngunah pisan ieu mah aduh. Ngunah pisan. Di ditu di tongong Batu Kuda tempat ulin teh. Batu Kuda. Cek abah cenah anu maludak dituna oge anu ieu. Wah. Pokona bikin asoy ge boy. Bener eta mah. Pokona mah bah tong beja-beja sih mah sampai susu. Masih geulis ieu mah rasana beta. Makanya di itu tuh loba jahenya. Aduh. Jahena arang. Bukan meji pelayana. Aduh, Sopan bayar budi dareh deh. Dareh deh tama. Tong era kadinya. ngunah. Pami boneng. Pami mitra-mitra ngabacot cenah. Pami teu ameng ka Batu Kuda. Geusina heula. Kalau teh primadona sareng liwat primadona. Hanu. Sekali deui. Hanu. Matakana Aduh, bang ngunah pisannya. Beakeun atuh di lapar mah. Kan barudak urang abdingkeun pan urang boga barudak sok karemping. Bisa nyimpang ka ieu. Kudu. Lotek saya ngaranna. Primadona. Primadona tah. Jadi di mana teh aya di mana, Bah? Di Batu Kuda Batu Cikoneng. Kuda Cikoneng tuh. Alamatkan di Cikuda pariwisata teh Neng. Sok urang biasa ulin meureun eta ngaranna geus primadona. Berarti geulis ieu. Wah, na pugu aku da awewe. Pokona mah jigana mah can ge ka ditu nya. Pokona mah Aki tadi ngajak mun teu ka ditu eta tah tong dibeakeun atuh urang aya kene. Ngunah aduh. Lucu Di eta. nuhun ti. Lucunya. Nah, ti. Mata aki teh ngajak ka ditu mawa sabungkus tidak sabungkus gede. Tadi teh aki mah teh sadik deui sok kitu. Nya. Tuk aduh. Tadi teh haneueul lontongna can asa. Tah eta anu kurang pas nama kurang Lontong. lontong. Beakeun atuh lapar. Kolapa. Eraeun eta mah eraeun. Dah kan sok dibakar. Kan dibakar. Dipincuk. Komo mun nincuk di ditu jigana jam tengah poe jeung sampai poe. Jeung sanggup poe. Kadenya kanu pelayan primadona liwat primadona sereng lotek primadona kami Tong hilap nyebahnya nya mampir. nya pami ka Batu ieu mah hulusna ka pelayan primadona kami aya abah kadinya omat suguhan Ulah disaha-saha. ulah disasa bagiakeun amal teu kudu eta nyugan abah Eta sabaraha sapincuk. mal beja-beja da murah meriah Oh gitu. yang mau jual nawel 15.000 Pami kitu mah engke we urang dongkapan lah Masuk, cobaan tadinya abah tadi teh dan abah mah gratis atuh tadi teh. Aduh, geuning kenging gratis oge. Apa di mana lagu daun iris? Oh, aduh, cing daun iris atuh sa lagu mah Makanya mah. kieu gosok. Jeung ieu aduh, resep ieu mah kana seni budaya Sunda, urang Sunda teh lah. Pokona mah aya cap jeung kiceungna di sepuluh mata. Jangakeun dilanjutkeun deui ya. Pelayan primadona di daun irisna. Pencukeun lah. Karena pencukeun. Eta mah jaman pencukeun Bang.
Anu sok biasa favorit aki anu runtuyan ngeunaheun mah ini kan naon dia kayak runtuyan ini masuk jorang runtuy lagu naon teh Runtuy naon ngaruntuy dah? runtuy mah anu sok diuduk wah kau runtuyan ki eta si eta mah ari ngomong lain gitu. Larelol ari gitu bentes Rokok gitu. rokok mapai rokok Lain rokok teh. naon Rokok sebut apa tina daun kawung gitu ta jadi daun jeung bako jadi rokok. lain daun kawung buah kawung buah kawung Cuma ada buah Pak. itu mah da nyaman karena rokokan pokoknya nu ngaruntuy-runtuy lah ngeunah eta ki Lain mana ieu sabaranana ieu sawer heula ning sawer heula kayak ki cenah diajuk heula cenah meunang cenah mah da bae kayak tilu ngarosok dan dibayar tina rosok cenah kan juga ki urang jogedan urang cenah lah agok lah iya pejalan heula ning ngarang ada sumanget Kagala. Ulah hilang. Rotek primadona. Serliwat primadona nu aya di Batu Kuda. wilayah Cikoneng Wilayah Cikoneng. oke pokoknya mah kamarane anu sok karemping nyimpang Nyimpang eta primadona pokoknya mah di daerah Cileunyi obe pasar sore oge Ah. kaluhur nya gagal naon ning naon tah abah kan ngomong ke aya liwat liwatna teh mah liwatna eueuh Pan tadi teh can asap, untuk can asap. kepentingan Geus sore jadi bener poena malam minggu atuh bukan beakeun, nah kita kaburu hayang ka dieu. Hayang ka ulin ka manyah beureum. Arepe ku jajang disimpangkeun. Ke ka dieu cenah mosono. saung jam kumaha cenah Oh di dieu ka dieu anu kanu baca channel teh ya Nya ngaruh apa channel sareng Anar Studio Project. oh Kita jangan kan lupa guys satu. komen like and subscribe-na di ngabacot channel-nya tah R Project Studio. jangan lupa juga Studio Project. aya oge di kacoe mah oge nya channel teh ranjeunna mah gitu tah sakatenan di channel Abah oge kan Aya Kijaya Wartika channel. nah eta pokokna mah like, comment, and subscribe di ngabacot channel sareng channelna Abah tah Kijaya Wartika Kijaya Wartika Channel. Lain Oh, di pokoknya mah ngomong-ngomong Kang Teh ngomong-ngomong kemah pan urang asa teu ngeunah ieu can asaan gitu liwatna sia pasti ngeunah urang abring nya kayak nah itu orang abling kenapa bas sakatenan bari mau telepon di dios ya sugan we atuh apa hayang nyawer di banyak
mudah-mudahan kasadayana anu sok penggemar kana seni Sunda tong hilap tah. Inga bacot channel pokona jangan lupa like and subscribe pokona. Kayak artikel ge aya bila murah gara-gara toge ate. Ah, ya Korban toge ate. Korban toge ate aya. namanya bah pokona abah biasa sok di Sok kawinkeun naon gitu. Pokona abah dina lagu awet rangsang baca aduh. eta we terasa masuk ingat ka si manehna Abah. Abah tahu sok asa kasuat-suat. Lain mentas pasiat teh sok sono. Sok sono. Sono. Kumaha tuh Bah sono? Apa teh pasiat sok baut-baut. Hmm. Siapa penting teh patongong-tongong. Aki nongong ka para-para. Oh gitu. Apa bae nongong kana kasur. Eta mah sarua jeung urang atuh. Lain orang. Amak aki teh patongong-tongong we aki teh pasiat teh. Ngomongan langit. Iya. Tapi urang masa kasiliran patongong-tongong teh. Kumaha gitu sih? Urang yang kenalan jeung awe langsung nongkongan wete ini. Urang kan Itu itu tadi mana mah mana sok gitu. gitu. Bener. Ada culametan memang. Lagu naon deui enak supaya urang Favorit Bah. Anu geulis tah eta gini. aya di mana Cacing saraya. mata capek damilarin anu jempok pespa anu geulis ka bogoh batur di papanten eta ku panyipta aya wujud anu kasut Asik. aya ambrok jeung geulis ka bogoh batur aya ngatepung eta jeung dirina Asik. atuh ira tepung lauk jeung nu geulis ka bogoh batur Asik. lamun imut mata kairut lamun manseri mata kataji barang kadeuleuh betapa rasa kebenang di bebenyokeun wala sok kabotol ieu mun jangone kami apalai cicikeun bae wala sok ketol ngalamun kami apalai tuturkeun bae kanu jauh guningon mah asak tiba suka tayang lamun pangiti batan bagaturiat latek primadona Aduh. omat ka aki kedah nyawer anu nona pasadaksa Yang disawe. Yang disawet. Geus teuing. tak gitu angin laut tanjung baru Nah, ini kayak angkutan nih. Keren nih kan? para wisata Asik. Alah. Jogjogan para remaja di Batu Kuda aya lotek di Batu Kuda aya liwat primadona di Batu Kuda tempat berkreasi anu muara jangan kolot di Batu Kuda ngamrokeun rasa kasono Oh, melakukan. ayu urang ngamangan ke Batu Kuda nya coba rara entra ketarana oge anu sumurna opat seote ingat karana Nah, itu kan sukuna opat, itu teh kumaha? Bisa kana sukuna opat. aduh bagus aki-aki eta lagu poho Teh bakal
teuing ingat kan geus Cijana mah ieu gegeran tah eta sapi oge di Kaula keur ngonten we ari keur kitu teh keur kajotreng kitu aya aya sapi sapi ngaliwat pokoknya keur ngonten pada ka kampung-kampung kan teh sapi ngising baur. pada pas sapi bikang ka sapi diteuneut di bieu sulak kileung suka kana sapi Tah eta baur kan. aduh Teuing ieu mah ieu boga kolot gegeran kana kira jadi kayak kakina opat kumaha. Tasan nopi ka sapi. Kamu mah disapikeun ka dinya eta. Ya daging sapi teh ngeuneuh. tapi geus saha mah bisa wae eta sambangnya kali awan di budak Si eta mah teu wae. Ah punten ya. Heuh ieu mah tulisan nyana lain ada poho mah meunang. bohong mah beunang Jika tulang nu meunangeun lah ieu teh ngacapi teh. Nyata da Anu geus biasa favorit ieu naon? Hayang daun hiris ieu mah. Kapan dae we daun ini? Dua kali deui sakali deui asa kurang merana dipencukeun daun Ah, hirisna. teu bisa dipencukeun teu bisa. Naon atuh? Ah ieu mah da lagu nyantai we, lagu eta lah. Lagu eta naon tah? Disampaikan. Eta sagini. Oh, anu ribu. Itu Teu bisa, siapa? anu ribut Bukan mah tong hayang didangdutkeun. penting mengenaun bisa jogedan jadi ngahibur diri kan kadua-dua mah naon ngahibur sadayana anu wargi bacot cenah pokoknya mah kapen-pen ngapain sadayana bacot cenah di haturanan ka dieu ka studio mangga dong kapae beli bade ngarasakeun ye kana kacapian kacapi tunggal Abdi Jaya Martika pokokna mah keun ngacapina pokona mah so jauh ya bisa sagala bisa ieu mah geus pengalaman geus pengalaman jadi legok kenteng kadek teh lain kenteng kadek beuleuh geus legok tapak dari teng kadek Tah eta. Ieu mah ada balelo. ieu mah balel wae ieu Tapi da ciri dina maos teh atos teh aya. nyata ting pangaruh eta beureun bolong beureun ieu Ari akhir pantai da geus aki-aki mah da marah kayaknya eta. eta wah Nyata. pokona mah dimakluminnya cik ieu mah dek nanya bah urang heula di ngucapina Budak mah. lamun abah ieu keur misalna ngamen we ceritana nya tah abah lamun ieu sok aya kadang keur kiculik-kiculik mawa kacapi misalna tah aya bah ka dieu heula ke ku abdi disawer tah kumaha cek Oh, abah suur. Suur abah mah eta. Kaunggapan ka komplek teh abah mah nya tibatan ngalemun teu puguh dari ngenalkeun panggungan mah salami. Pan didagangkeun apa ditinggalkeun kaayaan abah nya kaayaan Aki Jayawartika. Pan dengan nu hajat euy meureun panis dinu hajat. oh kan hajat teh osok Osok. Abah tiasa mah da abah kedua rombongan. Bade kenang aya juru kawih aya atau mare keyboard nya dikombinasikeun. Aya penarina aya nya pokona mah segala ruplit kitu sapaket. Sabade nanti mirah 5 juta. 5 juta Ada atuh permirsa tah Pemirah. mirah 5 juta mah ku atos ayeuna mah 5 juta wah kayak naon-naonan beureun Pame abah norangan mah teu langkung eta mah. Pame euna sareng juru kawih, kacape juru kawih, da bayar juru kawih 500. Abah mah kumaha nu hajat. Teu bisa narget abah mah kitu. Model kieu pame keur ngangkleung konten. Bah sabaragul dateng lagu abah mah. Pari lagu naon? Bah misalnya gaduh sakit pari Salagu sabaraha teh? Pari bah salaguna saperteu. Eta sapnan teh teu menghargakeun. Bah gaduh ieu artos 10.000 tapi pari 10 lagu. Siap. Terus aya pan anu teh. oh simpatisan bisa pemirsa Pan anu teh jadi mobil aya nu merajogikeun kacapi pilihan bade hajat pilihan hajatan anu disunatan sunatan atanapi kawinan, nikahan. kawinan terus ngarajah oge osok nyobanya ngerajah mah da masing-masing kalau abang mau kidung we. oh rajana raja kidung Kidung we. Pan ari suruh modal eta teh pan ya aya waktos abah norangan paling enggak 2 jam, ti jam 10 ka jam 12. Tah eta sambung dia pan ku pop eta pop Sunda dangdut. Abah paling mana 2 jam, ti jam 10 tampolan mah.
Ti jam 7 teh standby di kata 12. Jadi Sebelum selang-seling hajat mah. pok Pan Sunda. dieu lain selang-seling lamun maneh selang-seling mana mah sakadang inget sakadang teu Lain maksudna teh pop Sunda heula tah eureun heula kecapi istirahat sejenak. Oh, lamun Kecapi sapaket, deui. sapaket mah. Ngan dia mah lamun aki nyorangan, misalnya pan saat acan dongkap anu sasarahan di jam 7 teh terdongkap nu sasarahan abah liren aki liren pan serah terima terus beres serah terima dari abah tau tos beres abah teu 12 langsung ku dangdut pami abah nyorangan mah pami kitu mah komplit dari biasa dongkap eta mah bapakeun ku kacapian tos sumbing nu sasarahan istirahat dari kacapian Itu teh nyali rawe eta teh mun acara teh. nya duaan Sareng sen kacapi sareng kacapi oh nya Pan ieu teh hilang pamajikanana anu paling setia anu paling setia teh ya. ya teh sebenarnya teh aduh si manis Si manis. si manis Lain jeung jembatan aja. oh lain si kancil manis si leutik manis Tapi aya Itu dia. satia itu kemana-mana ge Pak aya si manis ieu. ayo Si manis ieu si manis. Ieu masih pahit. Ayo si manis nah si ngan ieu teh manis. Jadi ieu mah ki kesetiana ieu teh aki ka mana-mana we gilu wae ieu teh. ya aki can Sok apa majikan mah teh imah oh dia ditinggal. mah bang satiana Ya kerobet wae. majikan mah langka di toel dia mah ngapoe di toel we Bisa. usap Di korobetan we digentreng gitu. Ya mah jadi eueuh halangan eueuh naon. Teng di korobet wae teh teh. wah anggar di mah tadi cowok di tetap diusap Tuh. Bentar sugan lain kieu ngalah tadi jeung di tadi apa Iya teh pas teu rasaeun gitu lamun uyuh ka bumi gitu nya. Di mana ros ya. Kan di korobet teh we teu rasaeun gitu. Mun uyuh ka bumi ka si mana Aku gitu. mah sok ingat kana kacapi sok aya ingat kacapi. Ngasih urang. Kita wakil datang-datang ka ieu mah mawa ieu pan ieu selalu dibawa wae setia. Iya. Bisi cemuru ya ieu dibebeut-bebeut. Henteu. Nah cenah ieu di korobetan. Apaan kieu? Abah mah aki mah nya di Bakan Sumedang teh boga dua kacapi teh. Di Tanjung Sari hiji. Kela babakan Sumedang teh di mana Eta Ciguruwit. Oh Ciguruwit. Dia Aya di dinya babakan Sumedang. Aya penyebakan Sumedang teh paninya teh aya pos kiro. Lamun ti wika teh kitu pan abah teh cicing di dinya di Paatang. Di Maedo. Perjalanan hidup dia. Dirinya teh abah teh baheula teh tos biasa kana jeung di kolot. Terus genep tahun dinya teh. Asal jeung baraya seorang dinya asli we. Pemirsa, salah satu penggemar Kacapi Ki Jayawardika bukan Kacapi tunggal tahun 2 pilih aya anu bade hajatan pokona mah teu kira-kira lah seueur tukang Kacapi mau pilih mereyogikeun Komen aja di YouTube-nya ada. Ki Jayawardika aya oge dina YouTube-na Ki Jayawardika oge. Komen. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sareng di Ngabacot Channel. Tah, Long hilapnya ya menuju di studio Bacot Channel. Hapunten abi mobil aya Di kalepatan cacarios. Tah eta. Dan ada proyek Pokona mah aduh kira-kira teh hapuntennya hapunten abi namanya diajar tara biasa bodor. Nah, kalau resan sareng bodor anu utama nama tah ieu bodor anu utama Bodor anu teu punggung. Manggoneng teh geuningan manggonengna si Edun teh. Jadi nu Edun teh sanes istilahna cimol Edun. Aya manggoneng oge namina manggoneng Edun. Nah eta. Ayeuna pemirsa bade kadokapan seorang ustad anu mubalik di daerah mananya? Jauh itu teh. Di Lombok Hansel. Lain. Di Itali. Di Itali. Tah, ayeuna cik orang ieu keun sepak terjangna Bapak Ustad ieu nu teh acan dongkap. Abi teh jungan tosan Pak Ustad Islami teh acan dongkap. Tah ayeuna mah neng di dinya resep tuh kana ceramah Resep oge. Sok telah beli ilmu ada bane telah beli ilmi. Telah beli ilmi teh sok kapanguasaan pan bahasa sopan mah hayu urang telah beli ilmi gitu. Nah, Cina klop ayo neng dina Cina kolaborasi jeung ieu Mbah Ki Wartika ieu pokona mah
tong hilap tah tong digeleng-geleng ayeun bimbing Siapa mah sok kabawakeun geus kebiasaan itu ngabari-bari gitu. bisa nah ditonton terus pantau terus di Ngabacot Channel pantau terus Studio 1 sareng Kini Jaya ayo Partika ayo Bang aya dia lagu-lagu tinggal aya kita selalu atuh sambil ngantosan Pak Ustad taca dongkap Kaditu bogo kadieu bogo Yang jadi serian di benar ngawi teh. benar atuh cing serius Yowan kurang rek lucu ya kaditu bogo kadieu bogo sumpah euy tara biasa begitu soalnya Alah kumaha da kuring teh bogo Itu salah. ih santai kaditu bogo kadieu bogo kabogo nya kabeh moha kadieu kumaha kasadayana samogohna rek dina pengen senoana Waalaikumsalam Pak Ustad aduh lama Pak Ustad aduh Pak Ustad aman wae Pak Ustad atuh geus lami teu pernah ya atas di masih gitu. Aduh bener. Gini kan kamu aya naon anu pentrengan ya adanya. Bawa ke masjid. Berarti aya abah itu abah saya. Ijaya Partika. Tapi Alhamdulillah. ngalamun Pak Ustad. Nya di manjah beureum teh geuningan nah. Saha ieu teh aya nu ieu nya. Coba nak ngabang berangkeun. punten pisan aduh Pak Ustad Kagak kita bisa ngandani hapunten Ka pisan masjid ka. Kadamu ka masjid. padahal we ka masjid Ih, gandeng ye kang bodeng ye punten Pak Ustad deui karane Koyong iringan ya. oh jadi kumaha koyong hiburan Koyong hiburan lagi Senang Pak Ustad udah kacape. Seneng kan kesenian. orang pencipta Karena kan di manjang beureum teh seueur aya reakna, aya dangdutna. jadi Pak Ustad oge cenah mah aya kejiwaan seni aya kejiwaan seni lain kejiwaan aya jiwa seni Aya jiwa seni. kejiwaan mah jiga nu gering jiga maneh itu aya wae nu sepertinya salah we asa itu. sareng Mang Kucir ya Kucir. oh dia Ki Jaya Wartika terus itu meureun ada atas terkenal. Atas terkenal. Bibit terang gitu. Ku Ajimi itu. Ajimi. Itu terus kenal sekolong jamatan. Rasa iya ya mah. jadi artis beuli terus Itu Cisundawu, jembatan Cisundawu. jadi artis beuli dina kota Iya sok ninga itu di TikTok. Oh, nah itu. Nah TikTok mah anu jadi tukang cuanki sok amok-amokan tah Eta. Rumane ninga teh lumrah. can payu acannya geus amok-amokan sorangan geura Maring. pembeli can aya kurang maring teuing ieu mah kejiwaan jiwa seni jadi kejiwaan sih mah aya kejiwaan Kemana saya Pak Ustad aduh loket loket. daripada nyobain Cari Pak Ustad di Pak balik ieu Ustad, aya lote dirasain Ustad ya iya Pak Ustad lote Bala-bala. daripada nyobain lote Pak Ustad mohon lotek Primadona ya di primadona sok dicobian heula cik cobian mau Ustad Masya Allah, Masya Allah. kok rasana tah neng maneh kudu ngucapkeun kitu lain kejiwaan gua Pak Ustad mah Masya Allah. Urang mah pedo, elong, terus kumahanya segala diomongkeun lezat gitu. Itu buat Munah pikiran mah edun. Lain mana wae kan edun. Ya bener teh edun. buatan saya itu. Primadona anu aya di Batu Kuda, Jalan Cikoneng. Ini teh Pak Ustad lotek primadona. Liwat primadona, namina teh tos primadona, tos kasohor
Kawin ka jeneng pria tos konang masalah Kawin ka jeneng pria. Oleh-oleh Pak Ustad istilahna mah ieu teh lotek teh. Aki tadi teh amang ka Batu Kuda aya lapar. Aduh aya lotek cobian cana ka dieu. Da amang ka dieu teh ka dieu aya jang ajo cenah ki nyimpang heula. Usupul sono. Da kita nyimpang ka dieu. Tapi ki ieu ngomong-ngomongna kan urang mah teu apanya da leutik kakarasaan lotek anu mah sangeunah-ngeunah teh. Nyieun kumaha? Palingan direbut lotek urang beak atuh udah. Aduh, ini kata kuning sikana ge ku lemut-lemutna. Tuh da aduh tuh. Lain eta nyieunna kumaha eta ki? Sangadana kabeak ki lotek abi direbut teh. Direnos sih, direnos. Lain beri kitu kan bararan. Lain direnos beureuk kitu kieunya. Renos mah kitu da atuh. Jadi bikin penasaran ki hayang kan itu ki, irang ki aki kan itu deui ki. Lagi hoyong mungkin meninggal tadi itu kan tepat. Cobian we. Oke, hoyong oge. Jangan ke Sumedang. Jadi alasan itu Pak Ustad itu orang namikeun we ieu teh namina AA cenah ieu mah Ajimi. Ajimi ieu teh Di Sumedang. Sumedang. ya teh pelayanan teh dareh teh someah ramah tamah hade kasema. Kuber budina meus budina eta kanu kasep kanu geulis bukan eta teh. Seneng we geulis. Saya pelayan naon mun juragan pelayan naon. Ah bukan mah someah. Rotek primadona sareng libat primadona mah. Mantap. Boleh icip-icip guys, kilotek primadona. Hargana kajangkau kadugi murah meriah. Murah meriah. Mah haneueul. Paminta nobian halarotek sareng libat primadona. Haneueul. Pokona mah dijamin. Pokona teh salian lotekna aya urasna cenah si Aki mah cek bahasa kolot bareto mah. Uras teh naon cenah? Lontong. Ayo lontong teh naon? Cek bahasa Sundana leupeut. Anjir leupeut teh. Mana mah heupeut we resepna kana heupeut. Heupeut. Daging. Halal teu aya. Teu aya formalin teu aya kitu, teu aya borak. Es tuni alaminya alami lotek primadona. Nya cobiana pame ajimi sumping kalaresan ameng ka Batu Kuda cobian. Jadi lain lotek wae ngadangu umanya di tower teh aya liwat, aya gorengan combro, oncom di jero, aya Combro, aya bala-bala, terus aya oge naon itu teh goreng tempe. Pokona mah Jadi khasna. anu teu acan ka Batu Kuda. wisata Batu Kuda. Pokona mah cobian we icip-icip pokona mah pokona mah mantap, pokona bikin ngiler. mantep pokona namanya Manos manos. berkah. Kalau Pak Ustad berkah alhamdulillah. Alhamdulillah halal. Dijamin halal 100%. Pokona mah ngunah. Pokona edun. Atuh palai lagu naon? Ajimi. Itu ya. Hoyong request naon Pak A teh Pak A. Pak Ustad. Hoyongan nu lagu ayeuna gitu. Lagu ayeuna naon cenah lagu ayeuna teh? Ayeuna teh naon? Nuju Teu viral. aya, ayeuna teu aya lagu ayeuna. Lagu ayeuna. Lagu aju viral memang. Nuju viral ayeuna Teu naon? aya lagu ayeuna mah teu aya. Teu aya lagu ayeuna mah teu aya. Naon atuh favorit pisan? Teu aya lagu ayeuna mah teu aya dina viral ge teu aya. Kosipa ya kosipa. Kursipa teu aya. Eta mah lagu heubeul. Lagu ayeuna mah teu aya. Naon atuh nu Teu aya lagu ayeuna mah teu aya. Bebas we bebas selera. Nah, emang mah namanya sareng motor. Lain tepang sono, pantina sana urang demi wanci, sareng amparan sajadah. Oh benar. Nah, eta benar. Menyerap hati. Menyerap hati. Guys, yang requestnya lagu Hamparan Sajalah di Aki Wijaya. Selamat menonton. Selamat menonton. Ya Selamat Allah, ya Jeng jehe. Iya. Anu maha kawasa. Nu nyiptakeun langit jeung bumi, ngatur sagala usiu. bikin merinding. Ya Allah nu maha agung, tempat abdi nyarindu. Gusti nu maha suci, pangeran anu sajati. Romaos abdi masanes ahli surga, moal kiat kanangan seuneu neraka. Romaos
abdi mah jalma sok nintap jalan astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ya Allah gafur apunten abdi daya deui panglumpatan daya deui pamuntangan mun Allah pangeran abdi pangeran anu sajati dina amparan sadada abdi sumur basa manut pangampura ya Allah kabulkan Bambung hidung. oh berganti bambung bodas Lain bambung rangaik teh. oh bambung rek ganti bambung bodas nama Itu poek nyoba ayo nanti. ada karek ya can angus sumpah kana ke bambung bodas lagi oh bambung hidung mah Oh kemang beureum, anu bareureum teh. oh kemang bareng oge da kemang nage eueuh geus maduragan Gurak bumi we atuh. aing urat aret Mawar bodas atuh. Ayo kembang beureum jeung beureum jeung kemang bareng nombarana Sok cerit kapan hareuteu jamu medeng nombareun kieu nombareun dapur jam bebeleng kitu meureun kieu meureun dapur jam bebelengna Jawa Tengah Jawa Wetan wacasna kali sarayu miring bingan nusalamatan tangasna rahayu miring bingan salamatan tangasna rahayu atos ada atos ngurus rahayu alhamdulillah. Ya aduh. Hai anu mah. aduh Tenang, bener Pak Ustadznya aduh Tenang ya anu mah sok. Terus di ieu wakilan. aduh Ya tuh Bikin menyentuh. masih gitu lah. Ki, abi sampaikan ke itikaf kapiuhan ki aduh hapunten nya kinya ki. Ki, hapunten nya kinya. Assalamualaikum. Duh pokoknya waalaikumsalam. Baca duanya bacanya. Nuhun Pak Ustad, nuhun. Aduh. Hapunten ya pemirsa aya gangguan sakedik kembe simkuring merasa tersentuh ku yeuna kacapi Aki Wijaya pokona mah Hidayah Kartika tong hilapnya guys penak deui engke tongton deui di Sanes. par 2 pariwisata Batu Kuda tong hilap plotek primadonana teras ke kanca-kanca panginten nu sanesna tiasa ngiring oge ka pariwisata Batu Kuda hapunten mobil ya kalepatan di simkuring sadayana mangga anggone Sim kuring panek Amit mungkur amit munur Sapa sadaya dulur-dulur Sakit nu kapiatur